kacarioskeun Raden Putra Gatut Kaca sabadah kamari ditikahkeun ku Adipati Arjuna tenapi panangahing Pandawa. Ayeuna Gatut Kaca parantos sah resmi kagungan bojo nyata Dewi Pergiwa. Nuju jalan-jalan di Patamanan Sukapungas Liciwit Sitoel Malum panganten anyar. Pada ningal ku pawongan diring-iring margi pawongan tekenging tebih ti Raden Gatut Kaca. Dangu-dangungan Dika Dewi Pergiwa. Kang Gatut Kaca, Kang. Gelis pamajikan akang bojo akang Pergiwa. Pada jalan-jalan ke mana iteng Kang? Entong tebih ti neng halim tebih ti akang. Keheula antosan sakedap sareng. Ayo urang calik dina kursi Patamanan, urang istirahat. Buruan para pawongan di urang ngobrol jeung akang gelis. Sumanga Kang Gatut Kaca antosan tong tebih-tebih teuing ti neng kaula tong tebih ti kaula sono kaula rindu. Aduh dawala naon duh jeung hari nepi ka sono rindu kitu Dewi Pergiwa ka Raden Gatut Kaca. Jika dewek kitu baheula jeung saha jeung tukang suuk. Heuh. Sok ka mana wae nyarita teh era kudunungan. Astra Jinga agan dawala pulan gareng api gareng kadi urang jukna kursi Patamanan kaula rek ngobrol jeung maraneh kalayan ieu jeung pamajikan kaula jap ka dieu. Oh mangga gan mangga. Gelis Pergiwa pamajikan akang gelis siap. Tadi urang calik jeung akang dina kursi. Urang ninggal Patamanan nu sakieu endahna, urang ninggal bunga-bunga nu keur mekar geus. Sabadana kaula ditikahkeun dina poe kamari. Urama Paman Arjuna, kaula kacida bungahna kaula kacabagjana. Cita-cita kaulah hayang mileungkeun ka Dewi Pergiwa laksana. Alhamdulillah ya Allah. Nuhun Gusti abdi tos laksana Gusti. Gelis Pergiwa pamajikan akang yap ka dieu gelis. Urang calik ini jeung akang urang ngobrol. Pergiwa. Antosan Kang Gatut. Antosan kaula tong tebih-tebih teuing kaula teh sieun. Ulah tebih-tebih teuing ti kaula. Mangga gelis antos ku akang yap ka dieu gelis. Tong sejarah uga salila jauh-jauh teuing teh leumpang cekeul antosan sakedap, antosan sakedap. Pada nyangahkeun semah pangabaktos ka salira punyungeun kaula dama-damangeun kaula Kang. Nuhun gelis Pergiwa bojo akang. Sing ridho ka kaula sing ikhlas mika cinta ka kaula. Langkung ikhlas langkung ridho salira pepedening ati kaula. Salira semaheun dama-damangeun kaula Kang. Canak kaula canak enang geus hak salidan jadi salaki. Salaki teh rajana dunya, salaki teh pangeranna di dunya kaula teh. Moal bisa nunggang longongkeun jadi salaki besi dosa, besi doraka, enang geus kaikat ku tali akad tikah anu tangtu. Mangga pada dicanak ka mana oge kaula sangun. Nuhun gelis calik bojo akang gelis. Ulah deket teuing gelis akang teu kuat gelis. Sawios ti dieu dipangker kaula maka
Jadi paman di alim cakim tapi selang sariran kan. Jang. Naon ningali Gusti. Gusti pergi wae mung jauh jeung Juragan Gatot sok kabibita euy aing masuk yang gitu teh. Saya inget baheula dewek kitu we jeung pamajikan anu ngora. Kitu teh mesra teh. Aduh, pada ngaturkeun semua pangabaktos ya kan. Diterima saja lan diterima. Atuh ka Juragan istri oge sami. Nuhun asna jeung ngacalik. Oh siap. Ora, naon? Dieu bro euy. Ningali urang maturan panganten anyar. Alah, aing euy. Alhamdulillah Juragan Gatot geus catuk rami. Geus pindah tina alam bagasan kana alam rimitan. Wakeun ku Mang Cepot den sing jadi keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Sing jadi lalaki pelindung nu jadi istri di dunia parat jeung ka akhirat. Amin Mang Cepot nuhun. Nuhun pot nuhun. Nuhun Mang Cepot nuhun doana nuhun. Ka mana dianjeun Mang Dawala? Iyo. Bade ngatur semah pangabaktos agan. Diterima Dawala nuhun Dawala. Sami-sami aja. Kaula bunga teh papadana Dawala geus waktuna mah kaula teh geuningan boga pamajikan. Aish. Manusia mangan saukur seueur kahayang. Manusia mangan ukur seueur cita-cita. Angin nu kagungan nu badus nentukeun nama Gusti Allah. Nuhun Dawala nuhun. Atuh ka Nen Putri oge. Nuhun Mang Dawala, calik Mang Dawala. Oh siap. Atuh ka Juragan Cepot oge. Yuk Ran, yuk. Siap. Karena tuh orang bahagia dunungan kawin orangnya bahagia. Kudu partisipasi goblok cete eta partisipasi gitulah. Wah we salah setik yang boga lanceuk yang bener wae. Ayeuna kudu balik ngomong si teh. Da kabeh oge yang balik ngomong ngan sok dicalik tuh. Naon sia? Ucap mah sok dicalik teh ngomong teh kadang-kadang ngomong sapi jadi domba. Ah gelo itu masih masalah. Gus. Kawan euy. Dan hareng bade ngaturkeun semah pangabaktos untuk agan anom Gatot Kaca si panganten anyar, si panganten baru. Nuhun reng euy. Syukur. Geuningan cita-cita agan teh mimiti ti payun di piwarang minangan jodoh, terus agan tek seserahan, ayeuna alhamdulillah agan parantos calik tina kursi kapangantenan kamari tos beres akan diakadan. Nuhun reng. Wah, patake kudu ngagugu ka hareng. Hareng mah pastinya ka agan. Nuhun garing nuhun. Oke. Atuh ka Juragan istri oge, ka anom istri ge. Hareng bari nyakus nama pangabaktos, ieu sareng hareng alias si Sardencis, alias si hareng, alias si kornet. Ya bener ku sia kabeh reng. Cicing tong pipileun, main we. Nuhun gareng diterima gareng. Terima kasih Neng Putri. Aduh. Gan. Naon ieu maneh? Ari agan beuting can bawa bareng. Acan pas dikriwu kaula. Jadi kaula ngobrol jeung Rama paman Arjuna. Sasata mitoha kaula. Da can bulan madeg gitu. Dacan ngasan bulan madeg nya. Bulan madeg sedeh tuh. Meni hampang kok kuat ngalancuk teh. Hayang ditinju gareng tinggal ya. Ya gitu. Teh hareng teh kabita ningali Juragan Gatot Kaca kawin. Aing ge nyaho pasti mana ge hayang. Kang model pasti hayangnya. Sarua harengnya hayang. Ngan waktu can menentukan. Nanti juga kita indah pada waktunya. Oke? Diuk. Cek aing oge. Otak kudu saya kudu nyaah ka aing teh. Baik jeung sankrep. Urungkeun loncengna kumaneh teh.
baru share jeung komen ulah rese setet tuh konya kain garing si paripawe sia mah ih ain rupa-rupa hareng mah bunga lu jadi dunungan kawin lu jadi dunungan boga pamajikan ieu lu cita-cita hareng mah tah kitu kan cek abi kabunga abdi ya kan cek kasadalang mah bingah amarwata juta bingah anu teh papadana kan aduh abi mah geus teu kuat kan geus teu kuat naon sia teh hayang boga ngais alo ngais juragan budak putra salira duh mah tengeunah kan can ge kaula sare bareng geus hayang boga anak sagala ai maneh mang cepot neng ari mang mah da kumaha tidak hate teh bunga bagja gini teh teu bunga teu menjadi dunungan sasara juragan gatot panjang mang sasarengan ti baheula diasuh ku mang ti leutik diasuh ku mang dawala ti leutik oge si Aden mah neng sami hareng ge ngasuh malahan mah jeung hareng mah lamun meuli eta kue ieu teh lamun meulina teh cilor teh si Aden mah resep teh kana endog diuyahan tapi uyah teh saeutik si Aden mah lamun make saos tara dituang ku si Aden usaha manggareng ku si Acepot tarbiakna teh sia maka aing wae goblok si teh ajar teu nya aing teh kudu bagja reng boga dunungan geus nikah kieu tinggal bulan madu dunungan mah bade ka mana kan bulan maduna rek ka mana kan bulan maduna kan ka mana anom si bulan maduna nah bade kanon istilahna mah ka luar negeri tanpa bade di dieu wae ulah mah di dieu wae moal kitu ka dia sabab kula bari tugas malang kaula ngajaga negara malang kaula ngajaga ka pamerintahan kaula umacah ka anjeun cepot dawala astadinga gareng masing saring sing pageuhkeun cing saring set pageuhkeun sabab kaula mung aya kejadian nu teu diduga-duga mung aya masalah nu teu pikaharep ku kaula sabab kaula selaku ais pangampi selaku panglima kekayaan bulan madu ya kejadian hewakan itu disangka-sangka itu di piharap kurang agan tenang agan lah pokoknya mah mang cepot siaga 1 2 3 siap tenang aya naon tah dikitu gak beda tah gitu kan tenang kan pokoknya mah agan masing tenang sok gerak bulan madu ka mana wae pokoknya mah Mang Dawala mah pokoknya siap lah nah tinggal naon nyarengnya siap pokoknya mah akhirkan lah cek hareng mah lamun akan naik bulan madu sok hareng ditungguan di hareup sok pokoknya dareupeun imah hareng siap lah jeung Mang Dawala jeung Mang Cepot tah nyaanya hareng bener tah da kitu agen anom agan lah sok kitu Mang Cepot punya lain alim sasarengan anu manggawe bade calik di dieu mah margi naon da Mang teh da kumaha nya abdi teh teu ya saragap isin gitulah aden keur mejeh-mejeh na mesra jeung si Neng maklum pengantin pertama mah dengan aya paribasana ini itu we pokona mah yang terbaik lah peunah nya kitu ti kuring oge kitu ngadoakeun ti abdi oge kitu anom mudah-mudahan agan sing jadi keluarga sakinah mawadah warahmah sing boboh turunan nu sarolah jeung soleha hareng ge sami hareng ge sing saroleh soreha sararehat panjang umur nuhun astajing ngadawala gareng nuhun amin katarima doa maraneh ku kaula katarima pengabdian maneh ku kaula katarima pembaktian maneh ka kaula kaula ayeuna geus jatuh rami kaos boga keluarga pergiwa sarta pamajikan kaula nuhun doa ti maraneh nuhun kaula yang istirahat teulah kaula wayahna ditinggalkeun jaga di dieu nya oh mangga gan wilujeng ya hei asa wararaas tunungan biasa tara bareng awewe enak bareng kan bae dah urusan waktu mah aya ayeuna teh tong loba protes aya perubahanana tadina sorangan jadi duaan tadina duaan jadi tiluan tadina jadi opatan padahal aing ge tiluan pan anggar jeung maneh tiluan can anu nama sugan Kang Cepot payu acan sugan Kang Ude payu acan aing nu bakal payu mah deuleukeun ku maneh aing kamari geus bapanggih jadi tukang surabi aing lain hareng mah meni bagja panggih jadi tukang surabi mah aa ge teu panggih kamari ge aka ge panggih jadi tukang jengkol teu ribut
Geus goblok kita ngomong wae awewe lah geuleuh aing lah. Resep buktikeun gubuk ka imah, buktikeun ka bapak, buktikeun ka emak lamun bener mah sia payung. Geus lah, ngomong wae hayu juragan Gatot tek ieu. Tek sosonoan teh. Untuk ngaganggu nu keur sosonoan yuk. Ayo Anggit. Come on, let's go. Kita jaga di depan. Oke. Hayu atuh agan lah gitu kan. Wayahna sering sing paguh cing sering sepageuikeun. Kaula rek istirahat lah capek kalau ti kamari. Dimangkukna kaula. Oh nya gan dadas gan. Teu ngabisani abi mah gan. Gan. Naon sih teh? Namun agan lulus samat abdi. Banyamatna Yakin we abdi si batu baterai tuh kali. bandeng si era aing. Dan Era aing. agan buka ke era. Agan era. Dola Naon? agan era. Neng Mang Cepot Ngeuri kantun kumangnya. Soknya ulah nepikeun ka mangga lah. Ya terus diwarah kumang cara gaya maraya lah di juragan Anom aya lah gaya naon terus dilatih kumang lah di ngawitan ti kereum nilem sang ajul gedang matos lah Bandeng senit sia. eraeun sih eraeun juga Gatot da ka matos sih dunungan ka ngomong sangeunahna eraeun aya dah maka dibeja-beja gaya jeung maka jeung dibayak-bayakeun gaya aduh gedang gereum nilem naon kitu teh kengeng kitu urang kadunungan sanes kitu agan Bener da wala. kitu agan para mios abi bade piket di luar sok agan sing tenang sing jongjon ya neng Mang Dawala nya sok heuleuh jeung kalem Mang Dalam siaga 86 moal di 28 sok reng di wae sakitu ini aing teh kanu gareuleuh wae teh Jol ieu si toel sih. Memang aing mah artis YouTuber atuh sia teh kaing teh. Mata kaing teh kudu daek nyawa HP sia teh mun hayang nyah ka gareng mah. Sok hareng teh di ieu di like, di subscribe. Terus dinyalakeun loncengna, baru di share dan komen gitu kareng mah. Saya segitu kan. Ngomong naon sia. Iya didoakeun ku hareng sing tentrem sing aman. Hareng akan jaga di luar supaya agan tenang dan tentram. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Hareng permisi. Ya Neng ya. Nuhun Mang Gareng. Oke, Neng. Dadah. Oh ngajanggu. Gulis. Pergi wah pemacikan akang. Kurang istirahat heula leson. Mangga Kang. Semangat kaula bade dicenah ka mana ge mangah saira nu ngesak kaula saira nu jadi panutan kaula saira pangeran kaula di dunia. Ayo gelis pergi wa. Kurang sareng jeung akang gelis mangga. Ukurkeun akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawargi Mang Cepot sadayana nu aya di dunya sadunya pokona mah di Indonesia di kampung di kota ulah hilap ka lemur si Cepot like, subscribe, aktifkan loncengnya. Mudah-mudahan lemur si Cepot langkung jaya sukses. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya. Lanjut share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.